Kaping 28 Januari 2018. Pamirsa, simkuring pun Siti Rosita sejak mengadakan ibarat salangkapnya. Bima dua Bogor menuju melaksanakan ujian tertulis atau rayon. Pembukaan dilangsungkan oleh Kepala Sekolah nyaeta Ibu Dr. Anda Haji Nani Ruhiani. Anu nyampaikan peraturan nyaeta Bapak Tulus Pamudi Santoso SPD. Pelajaran UN dan UMBN. Untuk kelas 12 tolong dikerjakan sebaik-baiknya, siapkan pula dengan sebaik-baiknya. Ayo orang ke tempat nasi goreng. Nah, sok menyangkeun, nyebutkeun, ngalipeukeun siswa-siswi Madua Bogor. Iya nasi goreng, bisa menyangkeun siswa-siswi. Nyeun beuteung lintu. Nasi goreng atuh. Maju. Ih, kira-kira syutingnya deh. Iya nasi goreng satu. Mantap. Coba lintuh. Bang. Yang coba. Kumaha? Rasana. Mantap. Ka saderek Tita Rosita Rutos aya di studio. Kuring di dia bakal ngawatorkeun informasi anu keur dilangsungkeun di urang rengsekeun ka saderek Tita Rosita nu aya di studio. Kuring di dia sareng sahiji siswa Bandua Bogor nyaeta sareng saha Kang? Sareng Bagas Taufik Kemas. Kelas 12 agama 1. Pertanyaan Kang, kumaha tadi rasana pas ngerjakeun TU pelajaran MTK? TU pelajaran MTK. MTK si hese bagi abdinya. Jujur wae abdi teh. Hese ngerjakeunna jadi leuwih loba nyontekna kitu nya. Jujur wae. Terus naon wae anu ku Akang persiapkeun saat acan TU teh? TO. Mau dipersiapkeun teh nyaeta belajar macam-macam deui buku gitu doang. Saya deui kitu Kang. Saya deui. Tujuanan wae anu Akang hayang ayeuna sanggeus TO teh. Muka abdi hayang sih sanggeus TO teh nilainya anu halus terusna hayang lulus oge dina ujianna kitu. Kang, ka Akang anu parantos masihan terang ka kegiatan TO teh. Nuhun sami-sami. Kang, assalamualaikum.
euy, bang orang bau euy. Udah. Udah ya bang, kuring pas teu bau, udah euy. Udah euy. Udah euy. Kids, makin pede ngomong.